Johanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Abah di mana wae ayana pendak di jeung harurang anggota legislatif dari Johanta Podcast. Dengan Bapak siapa? Bapak Dr. Randes Asep Saipudin MPD. Sareng Dengan saya IRS. IRS. Nah, IR. Kudu aya wibawa, Sorry. Dengan saya IR Bang Wijaksono. Salah. Iya mah nya parodi mah hanya cenah ilustrator. Jadi geus lah urang teh geus tepantes kitu tuan teh. Tadi nanya santai we. Bisi gitu kan orang pantas jadi Nah, anggota legislatif anggota nu itu. Pantesan ieu. Pantesan maneh jeung ngadadak make jas Apa? gitu, make dasi tinggal ieu. Itu apa tuh ayeuna pembahasanna naon? Anjir. Rada berat euy pembahasanana euy. Geus make jas kieu mah tuh. Geus moal Palingan urang ieu dititah ku maneh make batik sagala. geus moal heureuy atuh ieu mah. Nya aya salatik. Hah? Naon? Heureuy na salatik. Ayeuna urang teh ngabahas naon? Ayeuna teh ngabahas tentang Politik. Tapi politik bae teh naon. Teh naon, Tentang salah nyebut. Da urang teh itu sebagai Sebagai anak warga. bangsa ge berhak untuk Bersuara. berpolitik gitu, bersuara. Tapi ada ngomong ke naon ya teh. Nya ayeuna teh kan Mana teh sieun diciduk gitu. nyata matak make jas kieu teh nya santuna mun diciduk kan Gagah gitu. Entah oge kata nanti. Gitu. Jadi urang mah pembahasanna teu anu ngan mengkritisi ngaprotes gitu, kritis nu teu jelas da urang teh ilmuwan bang. Ilmuna Komo urang. Sakieu ge eueuh teh politik mah. Satay kukuna ge eueuh nya. Mana sakieuna teh naon? Ieu nu ngadengkeun di iya. podcast teh teu apaleun sakieu teh Satai kuku lagi eueuh urang kita teh ngerti. politik lagi. bari naon nganapelkeun jempol di nu cinggir. Jadi Johanta Podcast ya rek naon Jadi coba membahas politik dari sudut dari sudut pandang pandang warga lah. warga atau ti urang lah pribadi ti urang. Itu pribadi orang. Ente anu membahayakan teu lah. Makanya Sieun. entong anu kritis, entong anu Ngahujat gomogan. Sieun. entong gituan. Ulah. Nah, ayeuna teh urang karek maca berita Heeh. da sok aya wae di Aya di feed Instagram atau Instagram orang atau di misalkan ke Google muka gitu. Google teh sok aya naon recommendation pembahasan atau recommendation berita Heeh. gitu kan. Eta ayeuna teh presiden kita nu tercinta teh Presiden Jokowi. sedang berkunjung atau Nah. ke Ukraina dan ke Rusia. Rusia. Kamari ge urang pernah. Tah, Sempat eta baca. urang asli salut pisan. Kumaha tah? Kan urang kan maca unggul si timeline-na. Orang teh apa Spesifikna. secara persisnya karena baca berita-berita we. Jadi kunjungan presiden arurang teh kan itu aya boga sababaraha agenda. Ya kan di antarana ka Ukraina teh soal pangan gitu kan. Bentar Mungkin politiknya kadinya oge soal peperangan gitu kan bahwa urang teh bangsa Indonesia bahasa awal-awal Rusia sareng Ukraina berperang teh tidak mendukung
dan tidak mengkecam aksi siapapun, Nah, tidak mendukung Rusia atau mendukung Ukraina. jadi nyanyian nama damai. Betnya orang mah kan boga pamadegan, boga panutan orang teh nyaeta Pancasila jeung Undang-Undang Dasar bahwa orang teh menjunjung tinggi perdamaian. Eta cenah kan. Tak mungkin salah sahiji agendana ka Ukraina jeung ka Rusia teh meureun loncat bahasa urang mah geus lah tin. Kira jawanan gua. Mau ngartieun si Putin mah. Kira jawanan ke Putin. Bom mah. Kan gitu bahasa akrabna meureun kan. Kan presiden Rusia teh jeung Indonesia berteman. Iya nya. Ukraina oge jeung Indonesia berteman oge kieu. Naon kieu teh nyilangkeun leungeun. Jadi nyilangkeun leungeun juga ieu naon juga Anang Hermansyah gini kan. Kieu teh Akrab pisan gitu lah. CS bisa. Mantap ngobrol lagi gitu merenya Pak Presiden teh. Tin, geus lah. Daripada dordar gitu kan. Daripada dordar duit beak cenah kan. Naon fasilitas beak alancur gitu geus we damai gitu. Sarua kasih eta sa anu Ukraina teh sa. Presiden Ukraina teh sa. Presiden Ukraina teh nu mantan eta. Mantan cenah mah orang entertainment teh heula tapi da apal urang manehna kan. Halus oge jadi presiden kan. Mata kapilih oge. Sa ngaranna teangan di internet. Eta bari teangan di presiden Ukraina. Presiden Asabadin. Zelensky Volodymyr Zelensky merenya cek Pak Jokowi Zelensky lain bisa gitunya lamun antar presiden negara gitunya ngobrol teh ki geus lah damai we gitu kan jigana nya gitu jigana Pak Jokowi teh nya urang mah warga Indonesia mendukung kegiatan Pak Presiden di luar negeri gitu kan dengan kunjungan mungkin secara politik atau aya tujuan khusus. Urang mah ngadongakeun sing lancar segala usahana gitu kan. Sing jadi manfaat nu baik ka urang tah eta naon pengorbananana sing jadi berkah gitu kan ka Pak Jokowi teh gitu. Hatur nuhun Pak Presiden. Hatur nuhun. Da pastinya aya etikat baik Pak Presiden. Aya etikat baik Pak Presiden kan itu teh meureunnya. Nya keur Indonesia lebih maju meureun dunia lah intina meureun urang teh kudu berperan oge kan di dunia teh. Soalna nya Indonesia ge kan asup di dunia. Tapi urang ge can apalnya teh Pak Presiden Jokowi teh geus balik deui ka Indonesia can. Kamari orang maca berita Pak Presiden teh tos alhamdulillah dengan selamatnya alhamdulillah. Kita mana teuing lamun keur di Ukraina keur di Rusia teh dordar bom kasabat astagfirullah. Moal insyaallah aman ya. Tah ada sieun ngomongkeun politik teh. Moal da Pak Jokowi mah bager. Aslina. Nu teu bager saha? Nu bager rasa dayana lah. Bager. Bari ngemil lah. Bari ngopi soalnya ieu kesang pada ngomongkeun politik sieun astagfirullah. Kudu nama urang teh ulah sieun Bang ngomongkeun politik teh. Justru lamun urang teu ngarti politik ti keur leutik ti ngongora gitu kan. Malah sieun engke jaga kumaha ye anak incu urang kahareupna kumaha. Soalna naon wae anu ku generasi ayeuna lakukeun di politik teh eta teh lain jang arurang. Yang generasi setelahna gitu kan karena memang di politik ieu teh kan estafet. Ya kan? Estafet kepemimpinan ti baheula-baheula gitu kan ti pemerintahan Soekarno ka Soeharto ka Habibie ka
Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur, Kak Megawati Kak SBY, tah SBY Kak ayeuna Pak Jokowi terakhir. Nah, ayeuna teh walaupun Pak Jokowi teh di berita geus diomongkeun soal naon istilahna masa jabatan teh periode so erek kedeung dienggeussan padahal mah masih kena 2 tahun deui nya. Ira teh pemilu teh 2024 tapi da ngaranna politik mah keras geus acan geussan si masa jabatan tapi ayeuna geus promo gitu kan. Geus kampanye ka ditu ka dieu geus naon istilahna teh geus belusukan geus mulai gitu kan. Kamari kan orang pernah ya nampa berita naon tah nya salah sahiji anu pernah nyalonkeun di tahun 2018 apal teh neangan ieu koalisi da geus karah ditulah partai mah geus mulai neangan formasi 2 tahun deui ge kudu geus mulai ti ayeuna karena kan politik mah teu bisa ngaradak teh juga tahu ya kudu nama urang teh kudu fokus we heula ayeuna ka pemerintahan ayeuna gitu kan ulah termakan oleh media-media nu ayeuna teh geus ngaekspos koalisi nu anyar lah nu karitu lah gitu kan. Ayeuna mah urang doakeun we Pak Jokowi teh di masa jabatan nu terakhir teh gitu kan. Sing sehat terus. Amin. Sing bisa bener-bener ngajalankeun kan ke akhir teh progres manehna naon we. Janji-janji politikna teh insyaallah ka cumponan sadayana gitu kan. Semoga gitu kan. Anu teu kacumponan atau urang teh ngarasa eta teu puas gitu kan. Nya wayahna we tidak bisa kumaha kata-katana teh kumaha Sunda teu tiasa di pasihan kumanya Pak Jokowi teh atau pemerintahan ayeuna teh henteu bisa memuaskan hasrat semua orang karena kan semua warga kepuasan eta mah bersifatna naon pribadinya bisa wae anu cek urang puas cek Bambang henteu cek Bambang puas cek urang henteu gitu kan da aya plus minusna gitu no. Anu plusna eta nu kurang kudu didukung anu kudu urang diapresiasi gitu soalna teu gampang kurang itu kepikiran urang teh pendidikannya jangan jadi presiden atau pemerintahannya secara khususnya karena memang si politik itu seni cenah Bang aya sebagian naon narasumber gitu nya urang masuk ningali di acara TV atau di acara YouTube gitu kan si politik itu seni karena bersifatnya abstrak gitu kan kudu boga ciri khas masing-masing gitu. Jadi itu bisa ditebaknya arahkeun ka dieu itu bisa ditebaknya tidak bisa ditebak gitu kan jika ieu mah fun fact urang teh di 2018 teh kela di 2014 eta teh urang tahun pertama atau periode pertama urang yang memilih boga hak pilih gitu kan karena geus umurna geus boga KTP nya kan. Tah harita mah karena urang awam kenehnya 2014 2018 teh masih keneh kabawakeun arus gitu kan. Anu ramena kieu sampai kan nya anu arurang arapalah eta 2018 teh nepikeun ka cidana eta urang teh terpecah belah oleh masalah politik unggul gitu kan.
mungkin di masing-masing kubu eta punya niat yang baik gitu kan, tapi yang anu jadi masalah kan eta perpecahannya eta. Kudu namanya sebisa-bisa untuk nepikeun kapecah kitu. Urang teh harita teh boga pamadegan, urang berpihak ke satu calon, ya kan. Ya calonna lawan politikna dari kubuna Pak Jokowi harita teh kan. Wah, eta mah nu urang ngarasa fanatik teh paling fanatik gitu kan. Wah, lawan kubu Jokowi teh. Dapikeun ka keur ngobrol di warung kopi ge, jigana mah harita mah kabeh di warung kopi ge ngomongkeun presiden, pemilihan presiden kan. Jadi jika nu ngiluan kampanye lah gitu. Juga apa asapang aingna we ngomongkeun politik teh. Padahal ketika nya ayeuna mah urang geus ningali lah bahwa progresna kumaha. Urang nu dihandapna gontok-gontokan jangan ngabela jagoan urang masing-masing. Tapi kan di luhurna mah eta teh lain artiana musuhan. Lain. Untuk gitu. Jadi memang berkompetisi gitu kan. Urang teh mengutarakan niat baik dari masing-masing calon gitu kan. Tapi nu bahayana kan eta si pendukungna ieu nu jadi fanatik teh. Fanatikna eta tah anu matak menjadi tercerai-berai. Eta juga urang lah kitu nya ti ulah teh nepikeun ka nge-share. Jeung babaturan gara-gara beda pilihan. Sering. Nepikeun ka adu jotos. Atuh jotos mah. Kan di blok. WhatsApp-na di blok. Lain urang batur. Tah. Harita teh karena saking ieuna urang teh ngabela kubu nu hiji deui gitu kan. Urang teh nepikeun ka mengkampanyekan oge di Instagram urang, di naon gitu kan. Nge-share gitu. Tapi kan pas dijalankan pemerintahanna teh alhamdulillah gini tah Pak Prabowo, Pak Jokowi teh memang niatna tulus gitu kan jang membangun bangsa urang teh gitu kan, sehingga manehna geus mengsudahi anu tadina konflik teh udahlah kita buat bareng-bareng. Tapi dirinya teh henteu eureun. Si pendukungna teh masih keukeuh we kalaka jadi anu sebel mah jadi sebel gitu kan. Jadi ngahiji di pemerintahan Pak Jokowi gitu kan. Jadi anu hiji anu kurang rek didukung mah kena kieu. Cuma ieu engke mah kieu. Terus saya Pak Adu mulut kitu malah beresna. Alhamdulillah gini kan ayeuna teh geus hampir jalan 3 tahun berarti kan masa pejabatan Pak Jokowi di periode terakhir teh gitu kan. Mudah-mudahan we sampai ke akhir masa jabatanana Pak Jokowi sehat selalu gitu kan. Bisa memberikan yang terbaik untuk Amin. Indonesia. Halo Pak Jokowi. Untuk kelangsungan kedepannya saya percayalah untuk Pak Jokowi. Amin. Tah ayeuna mah urang teh kudu mempersiapkan pemilu nu akan datang. Jadi nyiapkan pemilu ke 2024 berarti ya? 2024. Ulah nepikeun ka kejadian juga di tahun-tahun saacana. Da urang ge karek ngarti ayeuna nya. Lain urang ngarasa paling ngarti henteu. Itu ngarasa ayeuna teh gini kieu politik teh gitu kan. Nya geus lah urang mah moal jadi bagian nu fanatik deui, mau jadi di hiji kubu gitu. Moal nya berpihak harus. Orang berpihak harus karena eta kan prinsip urang ya. Urang kudu bener-bener milih ya mana nu paling berpihak ka urang menurut pribadinya. Erek calona A, B, C gitu engkena. Urang teh kudu misalkan ngadukung si A teh kudu boga pilihan, kudu boga nilai plus jeung urang. Misalkan si A teh ieu nilai plusna. Si B misalkan nilai plusna anu gitu kan. Si C teh anu gitu kan. Ulah nepikeun ka urang boga pilihan ka si eta tapi urang teu boga
pamadegan milih manehna teh gara-gara naon ya nabat bisa milih eta kan. Jadi untuk ujuk-ujuk nah milih ieu ya teu nyaho karepna geus kumaha mana ge orang kan kitu pamikiranna kitu nya ayeuna mah aya namanya urang kan hayang naon ka hareupna pasti si calon-calon eta kurang dipilih gitu karena memang si politik ieu teh udah atos jadi bagian arurang gitu tapi urang teh kudu bisa menjalani politik teh dengan baik gitu di kalangan masyarakat gitu ulah nepikeun ka urang terpecah belah deui ayeuna mah naon aya sloganna teh naon politik cerdas apa politik cerdas gitu kalau ya orang kesang detik kesang badak dia ngomongin politik ya intinya mah orang sanajan misalkan orang lembur gitu kan orang letik gitu ya santai kudu boga pamadegan lah pilihan orang ulah kabawa deui ku arus gitu ya terutama keur engke mah kan generasi nu handapan orang tak kumaha tah ayeuna mungkin di periode 2024 ieu teh aya oge nu jiga urang nu mimiti jadi pencoblos lah nya anu boga hak pilih gitu kan pertama kali tah jang barudak gitunya barudak ngora kudu bisa mengenal kudu mengenal dengan baik gitu kan oh saha calon pemimpin urang anu ku urang erek dipilih boh eta di tahap daerah gitu kan kota gitu kan terus presiden nasional gitu kan eta kudu bisa orang tingali secara menyeluruh dan kudu orang pilih dengan matang-matang gitu kan jadi track recordna gitu kan kumaha gitu katukangna tak ketika orang semoga pilihan orang ulah nyalahkeun pilihan batur da sarua batur oge boga pamadegan sarua manehna panutan manehna teh ieu ku manehna rasakeun teh paling bener sarua gitu kan gitu. Ayeuna mah kitu lamun boga pilihan si A jeung si B misalkan nya urang kudu bareng-bareng init ka TPS menyalurkan hak pilih urang gitu. Ulah nepikeun ka golput entong nepikeun ka hak pilih teh teu dipake tah ulah nepikeun ka golput teh kumaha tah kumaha cik golput duh kali ieu sireum golput teh jadi lamun misalkan urang naon pas di tanggal pemilihanna urang teu ka TPS eta teh kacida gorengna tah nu kalah ditu teh jadi henteu milih lah teu milih justru urang kudu ka TPS kudu menyalurkan hak suara urang nya maraneh misalkan boga pilihan ka si A atau ka si B nya sok dipilih gitu ulah nepikeun ka urang golput henteu datang ka TPS tah hak suara urang teh dipake ku oknum-oknum anu tidak bertanggung jawab tah eta ulah nepikeun ka kitu soalnya kan lamun anu henteu make hak pilih si hak pilih eta teh bisa di gitulah bahaya ngomongkeun ka dinya lah kudu ulah nepikeun di TPU setempat oge pasti mengkampanyekan hal yang sama gitu lamun orang boga pilihan gitu pake hak pilih urang teh jika ngomongkeun politik teh padahal mah orang oge was-was kieu kesangan aduh yang hareudang gitu boleh orang misalkan teu satuju jeung naon wae nu dijalani oleh pemerintah boleh gitu kan anu teu satuju gitu kan memang tidak bisa semuanya bisa setuju karena kan beda hulu beda pemikiran itu bisa sapanuju kumaha tuh orang lamun teu satujunya eta menyampaikan aspirasina kudu bener gitu kan bahwa eta maneh kudu nyeun konten ayeuna mah kan geus sagala ieu kan loba
platform lah yang konten gitu kan menarik anu sopan gitu kan nyampaikan ke sahawai lah ke pemimpin di pemerintah teh Pak itu orang boga aspirasi kieu A B C D boga kritik ya kan viralkeun gitu kan jadi entong eta lah ulah jadi ngaruntah gitu kan gerung bari jeung isina teh henteu jelas aduh ngan ngeprotes sungkul gitu nah eta teh kalakuan arurang di 5 tahun ka tukang Bang bener orang ngalakukan eta orang teh kaduhung ayeuna teh aduh tikah konyol orang nanaonan gitu kan baheula gitu kan gegerungan bari jeung anu digerungkeun ke urang teh naon sih manfaatnya lamun carana bener mah insyaallah emang nya eta lamun carana teu bener mah kalau jadi capek gini milu demo kalau karusuh gini kan eta lah bahas politik mah mau beres-beres di warung kopi gitu. Oke, mungkin loba. Mungkin lamun ke geus di 2024 arurang erek ngebahas di politik, tapi menurut pandangan orang pribadinya ya mah ulah disalahartikan gitu kan. Jeung menurut hak pilih pribadi. Ieu mah tidak teu aya niat ngadukung salah sahiji calon partai dan lain sebagainya. Insyaallah objektif. Kudu entong netral. Netral mah tuh golput. Kumaha nya? Asupna. Netral untuk konflikna. Tapi orang kudu boga cepengan, kudu boga pilihan. Karena eta kontribusi orang ajang bangsa Indonesia gitu. Sebagai urang teh sebagai anak bangsa meureun penerusna kudu boga prinsip gitu, milih saha gitu kan. Lamun netral nyata netral ketika ada konflik dan lain sebagainya kita hindarilah konflik eta. Entong nepikeun ka nya nu pernah dialami tahun-tahun teh lah nya nepikeun ka guntereng gitu kan. Nauzubillah min dzalik lah ulah nepikeun ka kejadian lebih gitu. Berpikir kumaha nya? Nya eta teh. Naon? Jadi mikirna lebih barbar we hari teh mah lebih barbar gitu. Eta nu kurang rasakeun di 5 tahun sebelumna atau di 2018 2014 teh gitu kan kurang dirasakeun teh. Karena jiwa muda gitu kan asa pang aingna gitu kan. Tapi ternyata pas ayeuna anjir konyol eta ngarasakeunana. Konyol. Tah mangga ayeuna baraya Abah anu tos punya hak pilih atau anu nembe gaduh hak pilih gitu kan. Tempol lah saha nu rek dipilih. Bener. Ditempot rek recordna. Jadi entong salah pilih. Entong asal pilih gitu kan. Jadi mana nyebut kenaon? Anu aya 3 teh. Keur calon pemilih mah kan ngaya 3 teh gini. Naon? Cek KPU apa cek naon? Cek KPU. Naon cenah? Kahiji. Naon? Anu kahiji teh babat. Anu kahiji naon? Memilih. Naon? Anu kahiji mengenal. Terus anu kadua resep. Katilu dipilih. Eta kudu kitu. Mangga kabaraya Abah di komen pandangan politikna pas kumaha nu ngadengikeun di Spotify mangga di-share ka Instagram mangga di bere note dan di-tag ka Instagram arurang ka @asr.20 jeung ka @habengbeng. Mangga di-tag kumaha pandangan arurang gitu kan, orang sharing gitu kan. Insyaallah lah orang bisa jadi generasi penerus bangsa anu lebih demokratis dan lebih cerdas lah menjalani pemilu di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Nya eta inti manu tilu tadi. Jadi kudu kenal heula. Lamun teu kenal kumaha? Nya teu sayang teh kan. Kudu mengenal heula. Gitu we, entos gitu we.
bisi kemana-mana ngomongna bisi ngomongna ke lebih bahaya. Atur nuhun ka baraya Abah. Atur nuhun baraya Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.